sanajan Islam lebet ke Indonesia, maksudnya Islam Nabi Muhammad ya. Ya, Nabi terus Islam. Sana ya saya selalu mati. Laut mati kan di Yordania. Tilas kaum Nabi Lut ya. Jadi biasanya kan daerah Maghrib itu kan daerah Afrika Kaler. Seperti Aljazair, terus Maroko itu kan disebut negara Maghrib. Iwal itu di bahasa Inggris mah exception atau nabi di bahasa Arab istisna harmonis. Misalkan orang dakwah teh di bidang pendidikan saumur sakurun sareng Nabi Musa, kami disambut ku jelema makhluk nu gede jeung babuluna anjuran atau nabi ancaman. Nu ka-7 ieu dina hadis arba'in teh baris ngabahas naon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ya, wilujeng enjing dulur-dulur Atikan Merdeka di SPM Radio. Dina danget ieu urang tos penak deui sareng Ki Guru Agus. Anu memang ku urang kedah di syukuran nyaeta urang masih kena dipaparin sehatnya, sehat. Iman Islam terus orang tiasa tetap dina kegiatan ieu da podcast ngomong bahasa Sunda teh teu gampil. Sanes teu gampil, teu populer. Teu populer gini. Salawat sinarang salam mugia dilimpah curahkeun sareng urang oge sami-sami panjatkeun supaya dugi kajunjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para sahabatna, para kulawargana, ka para lulur urang oge, para pahlawan. Jadi urang teh dina dangat ieu alhamdulillahnya di kaping hari pahlawan mah dina 10 November gitu. Ya, mohon. Terus tetepih jeung acara muludan kamari dibahas oge dina hadis arba'in. Nah, Ki Agus, nu ka-7 ieu dina hadis arba'in teh baris ngabahas naon. Tapi sate acan orang langsung karena pembahasan mangga tiasa dibuka lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiul Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa iman dakhala fi baitihil kiram. Amin. Ajma'ina sayyidhum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala ta'ala fil Qur'an azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Dina hadis anu ka-7 kisutan urang paparkeun tekstualna nyaeta an Abi Ruqayyah. Jadi nu ngadugikeun teh Abi Ruqayyah. Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari. Aus Ad-Dari radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dainu nasihah. Ya. Kulna lima ya Rasulullah qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali ammatil muslimina wa ammatihim wali ammatil muslimina wa ammatihim rawahu Muslim. Anu ngariwayatkeun teh nyaeta Abu Ruqayyah Tamim Abu Ruqayyah Tamim ya. Bin Aus Ad-Dariyah radhiyallahu anhu. Di pasihan gelar Abu Ruqayyah teh margi putrana mung hiji. Namina Ruqayyah gitu. Samantawis Arida Ardari mah dikaitkeun dinisbatkeun ka akina. Namina Adar bin Hani. Nah, Abu Ruqayyah ieu teh lebet isamna teh dina tahun 8 Hijriah. Tos di Madinah nya tos di Madinah. Mohon. Golongan kalebet golongan mana? Masih sahabat keneh. Masih sahabat. Sahabat. Kena patepang ya. Sareng Kangjeng Nabi. Mohon. Dina hiji waktos. Mohon. Anjeun teh dongkap ka Madinah nyenak obor. Oh gitu.
tali sareng minyak. Komporna baheula mah meureun naon tina palapah korma teh namanya atau saya minyak harita. Lalu dikaitkeun ta obor teh. Kana tihang-tihang masjid. Nah, jeung dihurungkeun gitu. Jeung dihurungkeun. Rasulullah nyarios ka anjeunna. Anjeun parantos nyaangan masjid kami. Mudah-mudahan Allah nyaangan anjeun Tamim di dunia sareng di akhirat. Saur Rasul oge ya. Demi Allah. Lamun aing cek Rasul teh ngagaduhan anak awewe, boga budak awewe pinangtos aing kawinkeun, aing nikahkeun anjeun maksudna Tamim ka anak kaula cek Rasul. Tapi aya meureun hiji lalaki nyarios nya nyarios gitu. Wahai Rasulullah, aku bakal ngawinkeun eta Tamim ka putra kaula. Oh, jadi aya deui aya saja. Nah, jadi orang itu si Tamim marek dikawinkeun. Jadi jalmi eta teh lajeng ngawinkeun Tamim sareng putrina teh ya. Nah, ieu bening ku kasentuh ku cairosan Rasulullah gitu. Eta lalaki eta kitu. Duka Ansor, duka Muhajirin teh. Tah eta nu diterangkeun teh Ansor apa Muhajirin gitu tah gitu. Tah mohon lajeng dina riwayat hidupna dicaritakeun oge ku Rasulullah nalika Rasulullah di atas mimbar nyarioskeun kisah cerita tentang Jasasah sareng Dajjal. Kumaha tah? Tah Rasulullah ngumpulkeun para sahabat. Lalu lajeng Rasulullah diuk di luhureun mimbar sambil atanapi sabari nyerengeh ya sambil tersenyum gumujeng gitu. Anjeunna nyarios Rasulullah sok cenah tiap-tiap jelema teh kudu aya di tempat salatna. Maksudna ngariung tapi di tempat salatna gitu. Ulah ingkah gitu. Allah naros naha aranjeun terang cenah. Kunaon dikumpulkeun ya ayeuna. Dijawab teh kepada sahabat teh. Allah sareng Rasulna langkung uningan. Nah, langkung terang gitu. Rasulullah nyaris deui demi Allah anjeun dikumpulkeun sanes kangge anjuran atanapi ancaman. Namun bareto Tamim Ad-Dari anu tadi ngariwayatkeun hadis teh nya eta seorang Kristen atanapi Nasrani. Oh, tadina teh Nasrani. Anjeunna dongkap baiat jeung lebet Islam. Tapi satu acan nuju nyaangan mah masih kena Nasrani berarti eta teh. Taduka tah. Kita dukanya. Mohon. Rupina mah atos. Rupina atos gitu. Ieu Tamim teh nyarioskeun ya. Nyarioskeun perkawis Al-Masih Ad-Dajjal. Kumaha tah? Tamim nyarioskeun ka Rasulullah cenah. Anjeunna teh naek kapal laut. Babarengan 30 jalmi ti suku Lahem sareng Juzam. Lahem sareng Juzam. Berarti kan ini di daerah Jazirah Arab nya. Tah Tamim sareng anu 30 teh digoyang ku ombak. Ya, wah, ku ombak lah gitu, salami sasasi. Dugi ka anjeunna sareng rerencangan teh nya meureun badarat. Yeah. Badarat atau berlabuh lah. Di hiji pulau di mana eta pulau teh panon poe ti teuleum atanapi surup gitu. Nah, terjelaskan pulaunya di mana tah? Apakah di Laut Merah atanapi di Laut Tengah atanapi di Laut Samudra Indonesia? Gitu kan terjelaskan gitu. Nah, aranjeunna teh naek sakoci cenah. Eta eta kapal.
Teras nya anjog ka hiji pulau Mohon. dipanggihan ku hiji makhluk anu kawilang gedena. Jadi emut kamari sareng Pak Oco nya mengenai apa guru sejarah teh Pak Oco. Mohon. Manusia purba. Manusia purba gitu nya. Kawilang ageungna jeung loba buluna. Nah, teu dikanyahokeun bagian payun jeung bagian tukang teh patuker gitu banding ku loba buluna. Mana nu payun mana nu tukang gitu teu jelas gitu. Jika beruang. Nah, lalu lajeng eta Tamim naros saha anjeun dijawab teh ku jelema jeung gede teh kaula nyaeta jasasah. Nah sing horeng disebat jasasah teh hartina spionase Jasa. mata-mata dajal. Spionan dajjalnya. Anu sok neangan berita informasi kabar kanggo dajal. Tah gitu. Tah si jasasah teh nyarios wahai cenah kaum indit maraneh cenah maraneh ka hiji lalaki di jero emah. Sanyana eta lalaki teh rindu atau nepi hoyong pisan ngupingkeun berita informasi ti aranjeun. Cek jasasah teh. Nah, nalika jasasah nyebat nami salah seorang di antara anu hadir atau nu hadir teh sieun margi kok terang namina cenah gitu. Sieun-sieun eta cenah setan cenah gitu. Ya. Padahal eta manusia. Tidinya jauh ka hiji bumi ya. Anu di jerona teh aya pamagot anu gede awakna jeung dirante nya dirante kuat eta ikatan rantena gitu. Leungeunna teh puncuk rama terbelenggu. Iya. Nah, Kalian. di talian dina leherna teh di antawis dua tuurna Ya. dugi ka mata kaki teh ya mata suku memuncangan aya rantai besi anu ngiket gitu. Nah, rombongan Tamim naros saha anjeun? Eta jelema anu ganggu gede teh ngajawab aranjeun geus nyaho kaayaan kami. Mangka ayeuna dibalik anjeun kudu mesihan terang. Saha anjeun cenah gitu. Saha aranjeun teh? Tah rombongan teh ngajawab kami nyaeta manusia ti golongan Arab. Kami naik kapal laut jeung diombang-ambing nya ku ombak eta lautan salami sasasih. Lajeng kami lebat ka ieu pulau. Kami disambut ku jelema makhluk nu gede jeung bulu babuluna. Jeung kami dititah ka imah ieu. Nah, jelema eta nyarios. Mohon. Carioskeun ka aing cenah eta hiji tangkal korma dibisan. Nah, geus buahan cenah. Dijawab teh ku rombongan teh. Muhun. Lajeng eta jalmi naros deui. Sanyana geus deukeut waktuna eta tangkal buah moal buahan. Dajjal eta nyarios deui pasian terang bere nyaho ka aing cenah. Kumaha kaayaan situ Danau Tobaria. Nah aya cai di jerona cenah. Ku rombongan teh di waler teh. Situ teh loba caina. Tak orang anu gede tadi nyarios deui sanyana saestuna caina hampir saep. Hampir leungit. Lalu nanya deui, bere nyaho aing cenah tentang mata air atau cai dan sumber cai Zugar. Nah aya cai di dinya. Nah jalmi-jalmi teh tatanen ngagunakeun cai mata air eta. Rombongan ngawaler. Muhun cai eta mata cai eta dianggo
dianggo pertanian. Eta jalmi naros deui, nyarios deui. Bere nyaho aing ngeunaan nabi ti kaum anu teu tiasa maca jeung nulis. Jadi si jelema teh lebih apal gitu. Nah, naon anu dilakukeun teh ku nabi eta teh ku rombongan di aler. Anjeunna geus muncul di Mekah jeung geus hijrah ka Yatsrib atawa di Madinah. Nah, nanya deui jelema teh. Naha kaum Arab geus merangan cenah. Nah, geus merangan dijawab deui tah ku naon? Ku rombongan. Nah, kami bere nyaho Rasulullah geus perang geus menang ti kaum Arab jeung aranjeunna ayeuna tos menaati eta Rasul. Lalu jeung jalmi eta nyarios deui sanyana hal eta langkung sae bagi orang Arab eta lamun memang taat. Jadi si jalmi eta teh ngaaluskeun tah nyabatkeun langkung sae eta lamun orang Arab teh taat ka eta nabi teh. Sareng sanyana aing mere nyaho ka maraneh ka rombongan maksudna aing teh nyaeta Al-Masih. Kunaon disebut Al-Masih? Kumargi lelempangan ngelilingan bumi nya dina waktu anu singket. Nah, sanyana geus deukeut waktu aing diijinan kaluar pikeun aing lempang di muka bumi ieu. Jeung teu aya hiji lembur ke anu didatangan ku aing dina waktu 40 peuting. Salian ti Makkah sareng Thaibah dua tempat eta diharamkeun keur aing pikeun asup. Setiap aing arek asup ka hiji eta kota Makkah atanapi Thaibah aing disambut ku malaikat anu leungeunna nyekel pedang. Siap nyegah aing tina eta kota. Rasulullah SAW ngagebukeun tongkatna dina eta mimbar bari nyarios. Ieu teh Thaibah, ieu teh Thaibah, ieu teh Thaibah. Maksudna nyaeta Madinah. Rasulullah nyarios naha geus ku aing dicarioskeun ka maraneh aranjeunna ngawaler atos janten nalika Rasulullah aya mah mohon tina ieu keterangan teh si Dajjal teh masih di Talian. Nah, di Talian gitu. Jadi lamun nya carios ieu mah Dajjal secara syariat jalmina aya. Karena anjeunna sakurun sareng Nabi Musa anu jumeneng dina 3000 sebelum Masehi kinten wajar jangkung gede, wajar loba buluan. Kumargi naon? Kumargi Kangjeng Nabi Adam ge pan 30 meter jangkungna. Jadi mengalami anamina evolusi. Nah, jadi evolusi teh tina jangkung gede miki leutik kitu tah. Tah ieu salah sahiji keistimewaan Tamim. Nah, matak lemah anu ngaran Tamim ti dieu. Ya, anu ngaran Tamim ti dieu. Nyata sahabat Nabi anu atos ngareuteun 18 hadis. Di Bandung mah aya. Aya, Gang Tamim. Daerah namanya Tamim. Daerah Tamim gitu nya. Urang mau ke pasar barunya. Mohon. Gitu tah. Tah. Ayeuna urang lajeng keun kana ieu matan atanapi konten hadis. Kumaha tah? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ad-dain Rasulullah parantos nyarios agama teh nyaeta agama Islam nasehat. Hartina agama Islam teh nasehat ku kalimat atanapi ku kalam anu padat sareng singket. Tapi masihan makna kanu dinasehatan. Nah, urang emut kana filosofi urang kanekes. Kumaha tah? Nah,
cek urang kanekes pan katelah urang kanekes Baduy mah terlalu banyak rios gitu saperluna nya ternyata ieu Teu ge siga sesuai urang warkes gitu loyog ieu sareng hadis ieu nya nasihat teh kedah pondok gitu nya kaulan laina kaulan karima kan gitu nya kaulan sadeda kawan baligo gitu nah panjang teu meunang di teuk pondok teu meunang di sambung jadi sauciratna gitu sacukupna gitu bilih bengkung bekasan nyalahan gitu ya bekas nyalahan gitu tah kira-kira gitu tah lajeng kulna kami nyarioskeun nyata saha anu ngadangukeun eta hadis 5 ya Rasulullah keur saha eta nasihat teh wahai Rasulullah dijawab ku Rasul teh qala Allah keur Allah kan bingung oge nya keur Allah cenah nyariosna anjeun nyarios nasihat teh keur Allah gitu maknana mah kieu beureun maknana mah nyaeta iman ka Allah ngaetakeun kana ngaestokeun kana parentahna oge ngajauhan kana laranganna takwa teh ya nah lajeng qala Allah teras wali kitabihi sareng kangge kitabna nah kitab mah dinasehatan maksudna mah Al-Qur'an teh urang amalkeun isina dibaca diaos diamalkeun isina eta maksudna mah urang nganasehatan ku Quran jadi tantangan keur saha wae terutama keur diri abdi keur para mubalik keur para pendakwah jadi nasehat teh hiji kedah padat pondok ringkes dipikir hartos nu kadua anu tos ku urang dipraktekkeun diamalkeun gitu jadi antawis tekad ucap sareng lampah teh harmonis misalkan urang dakwah teh di bidang pendidikan gitu nya nya minimal urang kedah ngadamel eksperimen kedah ngalangkah hiji lembaga pendidikan eta bade kursus bade sakola bade pesantren gitu janten dilaksanakeun tah gitu terus upami urang bergerak katakanlah dina bidang dakwah ekonomi nya urangnya kedah praktek eta mah urang apakah bade jadi wirausaha bade ngadamel hiji lembaga pausahaan atanapi boh koperasina boh PT-na boh CP-na gitu jadi leres di alaman gitu tah di alaman sareng diestokeun nilai agamana gitu supaya henteu tadi diribakeun tak apa urang dakwah di bidang sosiologi antropologi atau napi budaya gitu nya memang orang kedah praktek gitu sehingga nasihat itu langkung teleb ku margi di eta ku contoh gitu jadi orang ulah kagulung ku Quran gitu tapi kurang ngalebetkeun isi Quran dina awak urang gitu hartina lain ayat Quran di mana di beuleum atanapi dilebetkeun kana cai langsung dileueut sanes maksudna mah ayat-ayat Quran teh dilebetkeun teh janten ngaraga sukma ditafsirkeun heula urang teh jadi langsung tos to the point gitu urang teh leumpang tekad urang ucap upan lampah urang teh Quran gitu nyontoh kana akhlak Rasulullah teh gitu nah memang tantanganna berat terus wali rasulihi jeung kangge rasulna sami eta ge mengikuti sunnah rasul gitu kena dibedakan dia antara sunnah sareng hadis nya gitu nah sunnah rasul gitu terus wali immatil muslimin kangge kara pemimpin kaum muslimin hartosna kritik konstruktif kritik membangun teh penting boh pemimpin di tingkat RT pemimpin di tingkat dusun pemimpin di tingkat desa kelurahan kecamatan kabupaten provinsi sareng negara eta kedah diberikan masukan-masukan janten urang kedah ieu oge kedah aktif sareng kritis cansana teu kenging urang nyamperkeun gegedean nyamperkeun sultan raja atanapi pamimpin tetep aja da kedah didongkapan kedah dicaketan dirapetan dipasihan nasehat gitu hateuna urang dongkap ka hiji istana teh lain urang arek
barang penta kan gitu. Bere komisaris. Kita gitu. Tapi nasihatan kurang gitu. Tah terus kangge saha cenah nasihat teh? Wa ammatihim kangge orang-orang awam. Nah, orang-orang awam itu pasti kadah dipasihan oge nasihat. Wa ammatihim rawahul Muslim diriwayatkeun ku Muslim dina bab iman. Kisutan ternyata hadis ieu teh nyoko atau napi dumasar kana Al-Qur'an anu lunggung luhur. Naon dina Al-Qur'an teh nyaeta urang sok maos surat samemeh uih teh lamun keur sakola. Emut teu? Rubrik ini Irma Warjukni Parma asal sanes. Di mana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Oh nya wal asri. Wauna wau qasam, wau sumpah demi waktu. Nah, dina bab tata bahasa Arab upami wau qasam teh boga karakter, boga sifat sok ngasrohkeun kalimat saatosna. Makana henteu wal asru, henteu wal asru tapi wal asri demi waktu. Inna sesungguhnya saestona satemen-temenna inna di dieu teh kalimat taukid boga sifat boga karakter tansibul isma nganasabkeun isim tarfaul khobar ngarupakeun khobar gitu. Jadi maka innal insana rafa henteu insanu nasab henteu insanu henteu oge insani gitu tapi innal insana lafi husrin saknya-nyana setiap manusia dina keayaan rugi double lapi rugi husrin oge rugi. Nah rugi itu bahasa Inggris kan losisnya rugi gitu rugel. Nah tapi aya namanya bahasa teh aya iwal tak iwal teh dina bahasa Inggris mah exception atau napi dina bahasa Arab mah istisna. Kalimatna naon ila kecuali. Nah henteu rugi tah berarti beruntung lawan tidak rugi kecuali nya eta anu beruntung teh amanu beriman wa amilus salih terus wa tawasau bil haq ladina amanu wa amilus wa tawasau bil haq sareng bisobar maksudna mah anu iman anu amal soleh amal kebaikan teh luasnya termasuk kebersihan wahangan. Nah ieu problemna ieu kamari ngobrol sareng ketua MUI Cijeruk menuju acaranya. Problem di urang teh sampah plastik. Nah, tiap lembur terus darurat ya Bogor teh kabupaten Bogor teh darurat sampah. Nah, tapi di urang seolah-olah teu aya kaitan antara keberagamaan, keimanan jeung sampah. Disebat di sekolah di naon mah an-nazafatu minal iman. Kebersihan bagian tina iman. Tapi eta runtah, ngalungkeun runtah, kasur, pempes segala macam teh kajungkrang, kawahangan, beling. Tah, ieu problem khususnya di Kecamatan Cijeruk, kamari diabetkeun ke MUI. Umumna di Indonesia nya. Ya, tetep orang Kabupaten Bogor, ieu bagian tina nasihat ieu. Tina nasihat kritik ka diri sorangan saresna mah. Termasuk ka para pemimpin, kepada ulama, ulah cicing wae masalah sampah itu jadi problem anu berat gitu. Jadi supaya ningali program Cisadane Resik teh lain yang serikeun. Tapi kuduna nya problem sampah di urang gitu. Ya, Cisadane Resik mah da programna ngelingan barudaknya. Ayeuna naon lurah kudu bingung, anggaran gede nya teu siga kapungkur neangan program tah abi nu jadi ketua WPD abi nganter lurah ka Pemda ka dinas-dinas teh gitu. Ayeuna mah anggaran tos aya kudu bingung atuh. Ngadamal program sampah, bakna, angkutanana, SDM-na. Seur kieu geus sebenarnya sepali gerakan-gerakan masyarakatnya walaupun parsial model di Ciawi aya tos gaduh pembakaran nungkang ngomong sampah anu emisina nol. Ieu mah aya alasan teu gaduh tempatna, teu gaduh segala macamna, atepan anjeun teh jadi pemimpin yang beureun keur naon, diberi anggaran, diberi kepercayaan tah eta gitu. Iya. Tah gitu tah. Nah, eta termasuk bagian tina amal soleh. Iman amal soleh sareng
saling menasehati. Mohon. Dina kaayaan bener sareng sabar gitu dina ngasehatan teh. Ki Agus aya sababaraha hal abdi hoyong naros aya babaraha istilah anu tadi lumayan ahengnya. Kahiji ngeunaan tadi nu paparahuan. Paparahuan. Dina paparahuan 30 dinten ditiasa dianggap teu yen sa Abu Rokayah teh jalmi anu memang profesina atau jabatanana memerlukan parahu gitu. Pan lamun ku orang ditingali kisutan Jazirah Arab teh berarti upami kita bentuk Jazirah Arab teh. Nah, ieu Afrika, ieu Laut Merah. Nah, lamun ti payun di kalerna eta meureun kan aya Jazirah Arab, aya Mesir, Sueznya, tulisan Suez, aya Yordania, ada Israel gitu nya. Ada Palestina sama Israel lah enak gitu. Ta Syria, kan aya Laut Tengah, Mediterania teh laut. Terus lamun di pahi kanan aya Qatar, aya Uni Arab, aya Kuwait, itu kan aya Selat Hormuz. Anu jeung Iran teh. Nah, di dieuna daerah Yaman, Hadramaut, nya, Miskatnya, Oman, itu kan laut samudra Indonesia. Nah gitu. Berarti orang bisa nyimpulkeun nyendekeun yen ieu Tamim jeung rombongan teh orang pesisir. Aslina orang pesisirnya. Sareng nu seueur Nasrani teh zaman harita mah di Yaman. Buah-buah ieu orang Yaman gitu. Lamun teu memang nalika Rasulullah hijrah pertama miwarang ka Ja'far bin Abi Thalib sareng rombongan kaum muslimin pertama teh kan ka Habsi teh di Afrika muntas laut tah. Ibu kotana aya nama Ethiopia Addis Abeba. Rajana nya eta katelah raja anu beragama Kristen tapi lurus hanif gitu. Nah gitu. Negus teh. Nah Negus. Jadi pokoknya ieu kemungkinan ieu orang pantai. Orang pantainya. Nah, Tamim teh. Ya kahiji nu kadua eta kacaritakeun panggihna teh kan di hiji pulau. Heeh. Nah, aya teh nu nalungtik atau nu ngabahas ngeunaan kira-kira gitu pulau nu di tempat di talian Dajjal gitu tah. Aya teh pernah ngabahas eta gitu. Teu aya. Namun biasana lamun hiji pulau anu teu kasaba ku nu sejen disebutna cenah hiji pulau anu panon poe surup. Berarti ieu biasanya kan daerah Maghrib itu kan daerah Afrika Kaler. Seperti Aljazair, terus Maroko itu kan disebut negara Maghribi gitu nya. Nah di dinya gitu nya berarti Laut Tengah, Mediterania. Tapi apakah ka kidulnya eta ka Samudra Indonesia? Anu caket ka Madagaskar. Nah eta kan. Eta ge bisa jadi poek benernya. Nah surup gitu panon poe. Nah kemungkinan di dinya di samudra eta ente di laut biasa. Nah di samudra anu ombakna kan tadi luar biasa selama sasasi gitu nya. Nah masih didinya atau aya kemungkinan tapi tebih teuing lamun aya disebatkeun di antawis Kuba cenah Nicaragua anu disebat ayeuna teh segitiga bermuda teh eta asa tebih teuing karenya mah lamun ti Arab mah gitu. Kan gitu. Iya. Nah tapi ieu nyarioskeun memang Dajjal teh aya. Nah, terus Ki Agus, ieu aya situ Tobariah. Abdi ya mata kalah ka Danau Toba gitu di mana? Sumatera. Di Sumatera. Nah, situ Tobariah di dieu mah di daerah Israel, Yerusalem. Tel Aviv. Dekat Tel Aviv. Ayeuna teh tos mulai mengering. Ya. Jadi makana sana saya selalu mati. Laut mati mah kan di Yordania. Nah, tilas kaum Nabi Lut ya. Jadi ieu mah di daerah sekitar Tel Aviv. Janten selama ini kan orang-orang Tel Aviv teh membutuhkan air Danau Tobariah teh kangge minum, ya, kangge sanitasinya, oke kangge pertanian. Tadi itu mulai mengering. Nah, berarti kan jadi si ieu si jelema jagung gede jeung bulu loba teh meureun geus ieu hayang apa. Nah, cenah di ditu teh. Jadi kieu seolah-olah aya diberi SK. Lain seolah-olah anya diberi SK izin ku Allah. Maneh geuranan geura keluar lamun ieu gitulah kira-kira. Iya, berarti tos dinya. Gitu tah. Jadi tugas dari Allah oge si raja teh keur ngagoda urang teh gitu. Terus ieu jadi naha sebatna Al-Masih.
Nah tadi teh cenah Al-Masih harjana teh mengelilingi lempang alam dunia nu sakitu legana teh kan ukur sabaraha poe bari ku gancang lah gitu. Berarti dimensi fisikna langkahna ageng. Nah, patali sareng Isa Al-Masih eta nganggo Al-Masih gini. Nah, Isa Al-Masih sami gitu. Masehi nya, Masih, Masehi gitu. Sami-sami beureun bangkit. Mesias teh nya. Bangkit gitu. Al-Masih gitu, Al-Masih gitu. Sami-sami Al-Masih. Terus memang waktu hari itu masih kena aliteratnya orang-orang Arab teh. Kaum nu teu bisa maca jeung nulis. Nya. Saksanaos di Arab itu terkenal sareng tokoh-tokoh syair Syair ya, luar biasa gitu. Tapi umumna orang Arab teh memang teu tiasa eta nyerat sareng maca. Naon sababna ku Nabi harita naon sahabatna anu diperang naon diajar nulis sareng macanya. Jadi nalika perang Badar, tawanan Quraisy di Madinah teh anu tiasa maca mah dimanfaatkeun keur ngajar orang-orang Madinah gitu, kaum muslimin gitu. Jadi aya manfaat tina tawanan teh kelebihanna dianggo gitu ku Nabi. Oke. Ayeuna tadi kan nu kasajarahanana nya memang carita dina eta. Inti tina hadis nomor 7 teh kana nasihat. Nasihat. Jadi nasihat. Agama teh nasihat. Nah, aya sebut jalan pedang dina ngobarkeun agama Islam. Oh, nya tadi. Tah dalam beragama teh kitu kumaha tah? Janten upami nasihat kan berarti leuleus. Leuleus. Mohon. Di Aya nyebut oge jalan pedang gitu. Nah, sok rame yang jadi bahan pembahasan. Biasanya kan umumna para nabi ya itu kan memang ku Allah terus dipasangkeun musuhna gitu. Ya musuh gitu. Setiap nabi itu gaduh musuh gitu. Nah, ketika nabi diutus kanggo ngasihan nasihat ka hiji kaum, hiji bangsa, hiji masyarakat, pasti anu nentang. Nah, strategi nabi kan dakwah nanti ku cara jidal ya, cara sopan santun, qaulal lainah, perkataan anu lemah lembut gitu. Tapi kan aya oge sebagian masyarakatna anu memang keras, dilembutan teu tiasa, teras merangan. Harbi ieu pedang eta berlaku atau nepi ngawitan dianggo ketika ada dinasehatan teh diajak kana kasayaan teh malah malik merangan gitu. Jadi lamun untuk ditakis ku pedang atau napi ku perangan, justru umat Islam dan binasa gitu. Binasa gitu. Nah, di dia orang kedah angkatan salut kangge para pahlawan terutama pahlawan dakwahnya eta Wali Songo. Sareng sapara kanca. Sanaos sanajan Islam lebet ka Indonesia, maksudnya Islam Nabi Muhammad nya. Da ti Adam terus Islam terus nama. Syariat Nabi Muhammad lebet ka urang ti abad ka-7, tapi perkembangan Islam di urang di Nusantara henteu masif. Nah, masifna Islam di urang teh ku strategina nasihat dakwah ti para Wali Songo abad ke-15. Nah, dengan berbagai variasi ya. Ku seni, ku budaya, ku wayang, ku anggoan, dugi ka Sunan Kalijaga teh nu nyiptakeun baju takwa. Nyiptakeun oge doa teh di ieu di angit. Jadi Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin sareng robana atina fid dunya hasanah teh ku Sunan Kalijaga mah disebat teh rumaksa ing wengi doana teh. Jadi kumaha carana kanggo maksa nyata dina wengi teh ngadoa ka Allah kitu nya tapi make bahasa Jawa. Dikumpulkeun tah para nabi, dikumpulkeun sahabat Nabi seperti kekuatan Ibrahim, kekuatan Abu Bakar, kekuatan Umar, kekuatan kelebihan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Siti Fatimah, dilebetkeun tah termasuk napasna Nabi Isa. Nah, dilebetkeun kana eta doa gitu. Gitu. Eta jeniusna Sunan Kalijaga gitu nya. Eta lingsing wengi eta teh kan sae nya satu kangenan nama
bagian tina proses dakwah. Nah geuning jadi kesana di hororkeun ayeuna tah. Di urang mah kieu salah kaparanna teh. Doa teh kudu ku bahasa Arab. Eta bari sebenarnya teu ngarti di bahasa Arabna oge. Seueur jelema anu ngaamin-aminkeun doa bahasa Arab tapi teu ngartieun gitu. Nah, jadi kan ukur amin gitu nya. Salasna mah boh doa tina bahasa Arab terutama tina Quran kedah apal maksudna. Termasuk naon anu tina bahasa Sunda anu disebut dengan jampe teh. Jang jauhkan eta teh doa. Nah, urang kedah paham mana jang jauhkan anu sesuai dengan syariat Islam. Nah, sudah doana lempeng gitu. Ya. Ka Allah gitu doana. Eta ke doa. Ngan urang kadang-kadang teu apa. Langsung diponis. Moh ieu ieu mah cenah naon? Sasar gitu. Ieu cenah lain-lain doa gitu. Padahal umumna umat Islam oge lamun di Bandungan ku urang ukur ngaaminkeun we amin eta ge sae tapi kan meureun kedah ngartos ketika orang taros misalkan ka hiji jalmi rata-rata di urang coba cenah aya salat teh pan doa ngobrol komunikasi ngadoa jeung Allah tinggal witan takbir ihram dugi ka salam eta kasadena ku bahasa Arab cing cuma ngarti teu eta maksudna eta anu dibaca ku urang teu ngartos Al-Fatihah terjemahanna teu ngartos Robbana Rabbik fili warhamni wajburni teu ngartos. Padahal teh keur ngobrol nya Allah gitu. Kok mau jang jauhkan gitu. Jadi tungtungna teh ka Arab teu nyambung. Ka jang jauhkan gitu nyambung gitu. Teu bisa gitu. Padahal luar biasa gitu. Padahal mah urang ge sim kuring nyuhunkeun panyaleuningan ti Allah. Sangkan jauh tina paripolah anu salah anu ngadoreksakeun ka batur. Gitu. Kan urang teh nyaho berarti urang teh henteu nyaho bahwa ieu doa supaya orang tidak berbuat jahat gitu. Pada kitu menurutnya. Gitu. Jadi naon sababna aya tarjamahan urang kudu ngarti gitu. Gitu. Jadi memang henteu ngan saukur apa tapi kana nyaho. Bisi misalnya kusabab sultan pinter gitu nya make bahasa Arab ngadoa mugia sultan sing beunghar Pak Agus terang amin gitu ya amin mugia sultan pamajikanan 10 amin gitu kan gitu tah sabab teu apa gitu. Jadi memang pangaweruh bahasa Arab ge perlu supaya ngarti doa anu digunakan supaya nyerap karena manahnya doa teh kan harapan terkabul jadi urang kudu yakin bahwa eta dikabul ku Allah tah syarat yakinnya naon kudu paham maksudna akhirnya orang ngadoa teu paham maksudna mereka yakin kumaha gitu nya. Gitu. Ya, Gus urang tos lumayan cukup lami. Sim kuring nyuhunkeun mata holangna atau cendekan gurat badag tina hadis arba'in nomor 7. Mangga Gus. Janten salah sawios nasihat agama nasihat teh keur urang Sunda mah gitu nya. Urang Sunda mah kedah handap asor. Nah, eta ke bagian tina agama. Handap asor, DP ramah tamah. Nah, teu beungkung bekas nyalahan. Ngadek sacekna. Nah, gitu kan. Panjang teu beunang diteuk-teuk. Pondok teu beunang disambung. Nah, gitu. Janten kedah malapah gedang. Kedah leuleuy. Anu karakterna memang kedah leuleuyan. Kedah oge urang nasihat teh poksang anu emang kudu dipoksangkeun gitu. Jadi kumaha situasina gitu. Bisa leles jejer gitu nya. Jadi dina surat An-Nahl 125 kan harus dibaca dina pada Jumatnya. Janten ihsan. Jadi kedah-kedah ihsan gitu. Kedah ihsan urang dina dakwah teh tidak boleh tekengi urang debat antara bijidal anu henteu di urang kieu nasihat anu lepat teh sok dah cenah urang mah lamun eleh dalil teh gelut. Nah, berarti eta kan sanes nasihat eta. Agama teh nasihat aya gelut mah gitu. Jadi dalilut nya eleh dalilnya gelut. Berarti teh sesuai jeung hadis ieu gitu. Siap. Atur nuhun ka Gus dulur atikan merdeka SPM Radio 107,7 FM anu didamel di SMA Negeri Cijedug. Urang parantos langkung 40 menit ngabahas perkawis hadis arba'in nomor 7. Dina acara wangkong ieu sim kuring salaku host ngulem ka dulur-dulur sadaya boh tokoh akademisi atawa
ya nu sanes tokoh adat akademisi anu mika cinta kana budaya Sunda pikeun yuk ilu biung dina ieu podcast urang ngabagi ide ngabagi kamampuh pangaweruh da ilmu mah tina daluang ti papada urang jeung tina luang mangga nu gaduh luang pangalaman tiasa didugikeun ka dieu nu memang akademisi nu sok baca jeung nulis buku sok daluangna digunakeun nya luang ti pada urang ti pada urang nya urang urang ilmu ti pada makhluk ti pada makhluk gitu. Jadi memang tacan kantos dibahas ngeunaan konsep tina wangkong Sunda teh di mana sih gitu. Konsepnya tiluk tah. Jadi tina luang da luang jeung ti papada urang. Rek saha anu memang bakal mertahankeun atau ngamumule basa Sunda. Sabab naon? Henteu ngan saukur basa Sunda. Dina bahasa Sunda aya ilmu pangaweruh. Dina bahasa Inggris aya ilmu pangaweruh. Dina bahasa Latin aya ilmu pangaweruh. Nepi ka dimumule pisan. Sabab naon? Ngandung istilah-istilah nu nyambung jeung keagamaan, nu nyambung jeung kedokteran, jeung sajabana. Pan sadayana bahasa ge gaduh Allah. Nah, iya sadaya bahasa gaduh Allah maksudna urang ngamumule bahasa Sunda dengan saukur ngagunakeun, tapi urang bisa tadi bisa ngaluarkeun atau naonnya ngabahas deui ilmu pangaruh nu aya nu dikandungna. Hatur nuhun nu kapihatur saena datang ti Allah lepatna kalemahan simkuring kalaipan simkuring pendak deing ke dina acara wangkong Sunda aya perkawis hadis arba'in sareng Ki Agus atau Ki Guru oge nu sanesna. Mudah-mudahan tiasa saenggalna aya tema-tema anu sanes. Margi di Bogor cenah mah aya pangrajin kujang terakhir, terus kamari atos Ki Haris ngeunaan reog. Terus oge seueur sih nu memang teu acan di guar gitu. Sekali-kali mah orang podcast di luar di sana di Ciaruteun atau di mana caket prasastinya. Taruman Negara. Oke, hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes.